Bersama Abah Rangga di channel Apoy Gojes. Kita akan berlatih bersama Putra Katineng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten kasadayana werehna dina sonten ieu sabiasana bade latihan anu mana latihan ieu aya grup kacapian sareng grup dangdut dangdut eta anu dipimpin ku Bapak Dr. Anas Haji Mulyana. Nyata daya deui urang mudah-mudahan dina dengan ieu sadayana urang disehatkeun. Amin. Digampangkeun milarian rezekina, disukseskeun dina sagarupi urusanana. Amin amin. Mudah-mudahan grup ieu cing langkung nanjeur. Amin amin. Grup ieu cing langkung majeng sing ditingkatkeun ku urang bangsa urang deui da aya deui anu lintang bakal boleh seni Sunda urang lintang ku urang Sunda deui. Rasa Mudah-mudahan urang dina denget ieu sadayana nama sing sarehat. Amin amin. Eta terutama mah sehat nomor hiji. Mudah-mudahan oge urang dina grup ieu ulah aya pancang 40 pan dina hiji grup teh sok aya wae nya masalah, tapi urang mah cing enjoy lah. Enjoy, tentram, aman, nyaman lain nyenyam. Oleh-oleh abahnya tertaringan ke barudak. Yuk semangat. Karir orang, Sunda orang boleh orang deui. Mudah-mudahan orang sadayana ieu dilancarkeun nya. Amin. Itu nama ti Abah mah mudah-mudahan sararea sing sarehat. Sekali deui ti Abah sukses selalu buat Katineng Group. Well. Si emak kemana mak? Ke sawah nya keseharian di Padepokan Putra Katineng. Aya Abah Rangga. Jadi ngayekeun unggul ngan intro lah mun ieu teh mah bari jeung intro. Tapi suarana asup dari dia. Da hiji we nyawer mah. Sajalur tamun lu ieu teh Berlatih adik. Ya sarangan barangga ya kasepuhan. Manajer sekaligus Putra Katineng. Kami aya ieu ka barangga we. Abasna petikan mah gitu we. Sarangan kopi hideung. Kopi hideung mantap. Aduh jangan pergi balik gawe ya. Oke ulah gelap. Beli priodi. Gangguan mental, gangguan fisik. Dan bila mana ada gangguan makhluk-makhluk gaib semacam kesurupan yang terkena santet, tenung, dan terkena pelet, datang ke Barangay. Aya si Abah cotos ngalah suluh. Helmi Audio Sound System.